Loba pisan aya namanya perlombaan barudak Agustusan resep dieuna wariah ieu. Oh, tapi berat kosi mah aya nu teu satuju euy. Rek usul ka ketua Karang Taruna ulah diayakeun. Lomba naon ulah diayakeun? Eta berat lomba makan kelereng anjir. Bahaya eta teh ka barudak kumalem ke budak kosi mah kudu dioperasi. Anjing. Eueuh kos. Eueuh teh lomba makan kereleng mah eueuh. Ya aya ge lomba ketangkasan kelereng dina senok di baheum, senokna teh terus kelerengna diteuneun di dieu terus lempang. Omo ditambahan neuleun eta mah sendok anjir. Leuwih bahaya berat cacakan kosim neureub eta ge naon cucuk peda kabeurian di dieu sakit nu ripuhna komo ieu jeung sendok kebari jeung kaleci. Please kos, teu diteureui henteu senok jeung kaleci na mah henteu. Henteu teh lempang budak teh ti dieu nepieun ka itu eta disenokan tadi dia kaleci teh lempang nepikeun ka itu ka finish. Ngarti teh maneh? Ngarti atuh nya kosim gitu lah teu ngarti berat. Nah, atuh. Tah, ngan anu pake kosim bingung mah ya berat aya pertanyaan yang didinya. Kumaha lamun eueuh ka finish berat? Pan apa sorangan di dia mah langka ka finish teh. Aya sotenan dederuk tah loba dederuk mah. Anjing, cangkelna ngomong jeung si ieu. Kos, finish kos. Garis start terus garis finish. Lain manu ka finish teh. Lain. Aya wae ieu si Kosim ampun teuing. Hah, aya wae ya. Kokol cuangki. Disponsori oleh Device by DBIS. Brad, nya dia tamun aya katumbiri, Brad. Sok aya 7 putri nu marandi, Brad. Oh, cuk carita zaman baheula mah kitu. Ngan meureun eta kari genepnya, Brad. Moal milu kabeh, Brad. Nah, bisa kitu anjing. Pan 7 caritana oge. Meureun putri malu nama moal milu, Brad. Anjing, saroceng ieu. Ya, putri malu mah henteu abus karena katumiri, karena putri katumiri henteu, ceng. Ya, putri malu mah eta asupna karena sabangsaning jukut riweuh. Ya teu. Geus ngariweuh deui wae ya otakna si Aceng anjing. Parah. Please, ceng. Tong ngariweuh wae atuh si teh. Orang masuk sono kena film zaman baheula ning kos. Oh anu baheula zaman kosim budak berat. Jangan baheula we aya na mah geus eueuh film-film nu kitu anjir. Film-film anak-anak geuningan model naon teh? Tuyul dan Bayu geuningannya. Model si Manis Jumatan Ancol. Tah kosim mah paling resep eta berat. Anu Aladin dan lampu patromak ningan. Lampu wasiat teh teu make lampu patromak henteu. Sieu mah anger anya sok nyengsol mun ngobrol teh. Tadi wasiatkeunana ka saha sugan berat? Sok manyangan anjing. Henteu teh kos anjir lain maksudna wasiat eta diwasiatkeun lain. Lampu wasiat teh teuing atuh anjing anjing lieur lah. Bari oge lamun dijelaskeun ku aing sia moal ngarti moal. Geus nya. Tah lamun eta mah jiana ngarti dirinya ge berat Oh pan si Tuyon dan Mbak Yon ningan. Oh kan meureun ayeuna mah si Mbak Yon teh geus kolotnya. Nah terus Oh meureun atuh Tuyon ge ayeuna meureun nginum lagi susu SGM berat dalam nginum susu si Mbak Yon kan geus nini meureun kete kadaluarsa. Weureu gitu tuyulna. Pasti SGM ayeuna mah. Susu kaleng mun teu. Perasaan anjing film eta da asa tuyulna da asa tadi tembongkeun keur nyusu anjing harita ge. Henteu kos. Teu lah anjir. Sia mah. Parupa wae anjir. Pieun ka dieu si ieu anjing pemikiran ieu parah. Lain anyar keneh tah kosim ieu ngadenge berat. Cenah jembatan Ancol teh direparasi kapanan. Oh kabayang eta si Manis meureun pindahannya ringkid segala dibawa. Dulu dia meruncan kudu ka desa
ganti domisili pindah. Please kos. Pan film bisa eta mah. Film teu anjir, henteu nepikeun ka kitu henteu. Teu digusur henteu anjir si baris jembatan Ancol anger we anjir. Si baris jembatan Ancol. Judulna henteu jadi rubah anjir. Si manis digusur henteu. Ya guysnya, henteu. Teu kos. Ya wae anjing ieu ampun ting si kos ieu. Ya wae ya. Oji Saputra. Oji Saputra dengan botak saja. Sebagai jembatan Ancol. Nok mah bieu ruas karuruh nakun Ruas kunaon nih? di teras. Heeh. Pan ti kotok. Heeh. Sugan nok teh lege. Heeh. Ku nok eta dibabuk satakar kebak. Oh. Atuh muncrat ngan untung teu kana baju. Ngan kana biwir hungkul. Untungnya karena bibir teh. Nya untung atuh lamun kana baju meureun kudu diseuseuh. Mana baju anyar, mana keur Agustusan. Nya bau atuh ari kana biwir mah ye tinggal di lamot we. Jorokna ampun teuing adi aing ieu. Please nok. Yeuh najan baju anyar ti device oge ieu nya. Diseuseuh we atuh nok da moal nyahoeun batur mah moal. Untung cenah anjir kana biwir dikotok di lamot adi aing mah. Ampun teuing. Aya wae ya. Cahya buta. Lain di nah bibi mah geuning antara galib jeung batur. Ibu-ibu mending sok ngabring ke pengajian bibi mah tara geuning. Puguh era Era kunaon? lah pokoknya mah era be. Yeuh, arek oge lamun era mah kulantaran tara ngaji. Justru teu ngaji nu kuduna era mah bi. Bari lagi jeung era kusaha atuh. Era ku Ustad Dudung Emang kunaon Ustaz Dudung? kan lamun di masjidnya anu tausiahna sok Ustad Dudung terus anu imaman deui bibi teh seumur hirup acan pernah jumaahannya era tuh. Anger ebe ai. Kieu cacing aing ge. Terangi lo ngaji mah. Please bi, pan anu jumaahan mah jaluk. Nya. Bibi mah pan bikang. Awewe mah henteu teu jumaahan bi. Ya, isuk mah pengajian we. Teu kudu era ku padudung. Aya wae bi aing ya ampun teuing. Oleh samping urut ya. Disponsori oleh Dives.